Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Tepangkeun simkuring Anindya Akesarian Putri di kelas 10 MIPA 3. Di dieu abdi bade ngawawancara pun Bapak Rian Delis perkawis COVID-19. Ya, tiasa ngawage waktu rasa kendang. Mangga, Neng. Atur nuhun ya. Langsung wae kana panarusan nu kahiji. Naon wae bahaya COVID-19 teh sareng dampakna kanggo urang sadaya. Bahaya COVID-19 parantos di kuninga ku sararea ku pemerintah oge di sebarkeun tina media sosial, tina berita bahayana ageng pisan tiasa menyebabkan kematian ya. Nah, parantos dampakna ageng pisan tina kebiasaan urang sadidinten anu normal sacan ayana covid dugi ka ayeuna aya covid termasuk painten upami sakola mah anu biasana diajar di sakola ayeuna dugi ka daring anu sadidinten oge kitu seueur lah contoh anu terdampakna gitu. Ya, pan dina warta TV dicaritakeun aya COVID-19 jenis anu anyar nyaeta B117. Nah, saur ayah kumaha tah perkawis COVID-19 B117 teh? Ya, upami saur ayah mah gitunya upami namina COVID-19 sareng COVID anu enggal sami wae maksudna urang tetep kedah tiasa jaga diri anu saha pemerintah 3M dilaksanakan sagala rupi anu tiasa mencegah kana panyawat eta bade COVID-19 bade COVID B117 tetap kurang kedah tiasa dihindari ku cara anu atos digaungkeun terus ku pemerintah nya eta 3M sareng sajabana. Ya, ayeuna abdi bade tumaros kumaha saur ayah perkawis KBM daring anu kadampak tina COVID-19 ieu. Mohon upami KBM daring ku ayana COVID-19 ieu saresna memang kedah dilaksanakan karena kan memang urang teu kenging berkerumun, berkumpul dari sekolah pasti berkumpul, pasti berkerumun walaupun ke aya aturan anu menjaga jarak segala rupina sesah merenya marang kali mah kamu atas papernak mah gitu sareng rencanana gitu kan saur ayah mah sata acana antivirusna tiasa dibagikeun ka sadaya masyarakat tiasa di angge ku sadaya masyarakat rupina KBM daring sudah tetap dilaksanakan untuk menjaga penyawat COVID-19 itu menyebar ke sadayana. Hatur nuhun ya kana waktosna nu tos nyarangan abdi wawancara ieu. Hapunten bilih aya kalepatan. Mung sakitu wae nu tiasa didulikeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.